medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura hiji 01,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia Injani anu aya dina pangaruhna ilmu nini kalasuri tersumping ka tempatna Barjaya kalayan Barjaya ngarencanakeun pikeun ngalaksanakeun pesta pernikahan sareng Injani sementara sami di alas waringin oge ngadama rencana kanggo renenganana Nyai Wulung ka Hambali anu sami Hambali oge aya dina pangaruhna ilmu nini kalasuri. Warta ngeunaan bade renenganna Barjaya sareng Injani tos nyebar ka tiap pilemburan nya dugi oge eta warta teh ka bumina Abah Tasman. Urang lajengkeun putus si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Resmati. Wargi Dahlia keur Abah Tasman mah puguh bae moal bisa ngidinan kana maksud tujuan sutina anu hayang males kanyeri ku cara ngawiwirang ka Barjaya. Sokomo lamun dina ngalakukeun tindakanana ukur modal nekat bari jeung pangawak awewe geus bisa dipastikeun ajan ka awewe jalma saperti Barjaya moal make kudu henteu tega dina ngalakukeun tindakan panandasa. Sutina ukur bisa hanjelu hatena sabab Abah Tasman anu jadi bapana teu ngidinan kana maksud jeung tujuanana. Sedengkeun Marlan anu boga karep rek nepungan Wisrawa jeung si Konceleng harita terus pamitan. Sakumaha anu parantos dijelaskeun tadi. Ayeuna mah seja dibujeng bae ka tempat Akirangga Wulung. Kumaha bae carana Kang Wisrawa sareng Ki Konceleng katut anu aya di tempat Akirangga Wulung kena uningan kana kaayaan anu karanapan ku Injani. Ari margi saha deui anu tiasa diharapkeun bantuanana upami sanes Ki Konceleng atawa Kang Wisrawa. Ku ayana kitu saja pamitan bae ka sadayana ieu teh. Dijajabkeun ku paneteupna Abah Tasman jeung anu sajena harita Marlan Indit ninggalkeun imahna Abah Tasman. Tacan lila tisanggeusna Marlan Indit harita datang si Konceleng kadinya atuh puguh bae Abah Tasman jeung Sutinah katut rahmi pada barungaheun hatena. Kadatangan si Konceleng pada ngabagiakeun. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina rahmi oge nganuhunkeun bantuanana si Konceleng sabab geus ngabantu Mang Odek ngabebaskeun anu jadi anakna tina cangkreman Barjaya. Kitu oge Abah Tasman jeung Sutinah nganuhunkeun kana pitulungna
Sabab dina waktu katukang si Konceleng anu nyamar jadi somot awel harita bisa nulungan Abah Tasman jeung Sutina anu jadi anakna tina ancaman anggota alas waringin tea. Abah Tasman ngajelaskeun kadatangan Marlan anu tacan lila pamitan. Geus apal si Konceleng ka Marlan mah sabab kungsi panggih jeung ngobrol basa si Konceng ngabantu Mang Odek kabebaskeun orok awewena Rahmi anu diculik ku Barjaya tea. Kun teu kabeneran edat jang maranding ya. Hayang tepung jeung Ki Konceleng atawa jeung Jang Wisrawa. Jadi jang marante rek tempatna Kirangga Wulung. Mun jahor rek di tepungan aya ka dieu mah dicandat meureundan ku Abah Demwal wakasina indit. Geus jauh kira-kira da kitu jang marante Nyi Rahmi. Wah barek di susuran lah hari deket kene mah. Ya tos tebih atuh Abah. Tengkah pamangket mah pugu benten. Komo Kang Marlan mah tos karati mapah gancang bah. Iya Ki Konceleng muhun. Pangna Kang Marlan palai tepang teh patali sareng kaya ninjani. Anu dina waktos ayeuna aya di Paguron Jaya Laga. Malah dina waktos anu moalami deui bakal pangantenan kalayan dipestakeun sagala rupi Ki. Injani pangantenan jeung Barjaya. Gimana aku ring mah buat piraku deui Injani make jeung dae ka Barjaya. Apaan sakit tu ceceupna Injani teh ka Barjaya. Cik bejati mana ieu teh? Naon anu disaurkeun ku Rahmi henteu lepat Ki Konceleng. Bejangeunana hal eta tos nyebar ka mamana. Malah Kang Marlan mah kenging sumberna teh ti jalmi anu laras-laras biasa dipercanten. Memang abdi oge sadayana gaduh sangkian kayan Injani dina waktos ayeuna teh memang teu wajar. Da ieu anu janten panasaran teh kunaon betiasa sakitu. Ari Abah mah boga gacurigaan deh nya. Karena omongan dibilas mi. Cenah di tempatna Barjaya teh ayeuna mah aya ni sakdi anu nelan ini Galasuri. Moal gitu ku eta jalma Injani jadi sinalinglung jiwana jeung pamikiranana. Heudah mah nya aduh. Ari jejeg panceg elinganna mah buat joe terus robah meni sakaligus saperti kitu. Aneh gaji dah apanan. Bener teh Nyi Rahmi. Leres gitu Abah. Mali sareng eta kaayaan. Jelas Injani kedah enggal ditulungan Ki. Ku emutan abdi saha deui anu tiasa ngemutan sareng nulungan Injani upami sanes Ki Konceleng. Margi ari abdi sareng anu araya di dieu mah mengukur bari hate we anu kumejot hoyong nulungan nanging nya bade tiasa ngalakukeun tindakan naon atuh Ki. Si Konceleng unggut-unggutan. Mirasatna sakali deui teu nyalahan. Yen Injani oge sarua kapangaruhan ku elmu na Nini Kalasuri. Jelas teu bisa diantep lamun kieu mah. Terus terang sabenerna mah kuring ayeuna teh keur meunang musibah teh. Kan geus kitu be datang ka dieu teh lantaran ku ras jai inget ka dieu da terus be nepungan ka dieu. Mimiti hambali anu lunta bari teu sadar akibat pangaruhna ilmu Nini Kalasuri. Nepikeun ka akhirna Jang Wisrawa dibawa ku jago wanita anu ngaran Nyai Garniti. Aya runtuyan kajadian teh bener-bener di luar dugaan kuring. Tak kieu keur hari jujutanana mah. Si Konceleng saterusna nyaritakeun ngeunaan pangalaman anu karanapan ti mimiti hambali anu indit dina kaayaan pangaruh ilmu pamentang sukma anu ngajadikeun hambali jadi linglung jiwa jeung pikiranana lunta indit ka alas waringin. Si Konceleng jeung Wisrawa di halangan tapi hambali kalah kajadi amek nepi ka darna tarung. Malah kejadian saterusna Wisrawa oge jadi milu ka hambali lantaran sarua kapangaruhan ku ilmu pamentang sukmana Nini Kalasuri. Jadi kapaksa si Konceleng nyelehan sok sieun bisi aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Anu nya aya di dieu teh aya nu cilaka. Jadi kapaksa si Konceleng nyelehan sok sieun bisi aya nu cilaka. Jadi kapaksa si Konceleng nyelehan
Kejadian anu paling akhir mah Wisrawa dibawa ku jago wanita anu ngaran Nyai Garniti anu ngakukeun ti babakan Balapati. Anu boga maksud rek ngajadikeun Wisrawa jadi pisalakeunana anu saterusna nangtang si Koncleng sangkan datang ka babakan Balapati. Eta runtuyan kejadian teh kabehana dicaritakeun ku si Koncleng kanu araya di dinya. Teu lila si Koncleng mungkas guaranana. Jadi secara pribadi mah gua bingung gitu. Kan sok sanajan gitu kangaranan gayaan injan ayeuna geus pasti sanasib jeung hambali ya terus terang kula teu bisa ukur cicing bae yang ningali gayaan injan nu saperti kieu mah. Urang kudu gancang-gancang ngalakukeun tindakan namun kaya kieu mah nyimasutina. Memang kedah ngalakukan tindakan Ki. Malih sakan tenan be mengpeng aya Ki Koncleng kalayan disaksi kupun Bapak. Upami Ki Koncleng kagungan maksud gesan ngalakukeun tindakan Kabar Jaya. Abdi ngiring Ki. Abdi kedah ngiring. Margi abdi hoyong ngawarahan ngaran Barjaya. Katambi hapanan Kang Wisrawa teh. Gaduh janji ka abdi bade sejanulungan. Janulungan abdi pikeun nyungkeun tanggung jawabna Barjaya. Tapi lantaran Kang Wisrawa ayeuna teu aya. Lantaran diculik jadi abdi kedah nyalira anu kedah nyungkeun tanggung jawabna ka Barjaya. Sabab ari sanggem abdi mah ieu teh kasempatan anu hade. Janten abdi kedah ngiring sareng Ki Koncleng. Si Koncleng neuteuk antep ka Batasman bari terus nyarita deui. Ya. Upami kawidian mah kutuang rama. Ari keur kula mah taya bayana. Anu jelas kayaan injanin teu bisa diantepkeun. Urang kedah gancang-gancang ngalakukeun tindakan. Jadi acara pangancaran Barjaya jeung Injani teh kudu digagalkeun. Kumaha bae carana? Bet piraku Injani kudu jadi korban deui bae. Leres teh bah? Nya beungeul gitu. Diantepkeun mah atuh nasibna moal binati Rahmi jeung Sutina anak Abah. Anu badak Abah moal rek ngahalang-halang maksud anu jadi anak. Kangaranan ini jeung Ki Koncleng mah gitu sabab Abah percaya sapinuhna ka Ki Koncleng gitu. Kitu geningan kacenekan ti Abah maki. Janten Ki Koncleng ulah nolak upami abdi ngiring. Pokona mah keur abdi mah tacan sudi rasaning ati lamun tacan bisa balitungan jeung anu ngaran Barjaya. Jalma anu geus ngaruksak jalan kahirupan abdi oge Cerahmi. Jadi wayahna Cerahmi. Uhun. Di dieu kita teu kedah ngiring ka ditu wios abdi sareng Ki Koncleng. Si Koncleng neuteuk antep ka Rahmi bari terus mairan caritaan. Ya bener cek Sutina jadi wayahna we Rahmi mah di dieu. Da aya bilasmi berenjang Abah Tasman pananya. Pang-pang nama demi keselamatan orok. Nya Cahyatin anu sasa tetua terdosa berpiraku kudu jadi korban ka kajeman jalma saperti Barjaya. Anu madak Rahmi mageus lah ulah inca balilahan deui. Tetep aya di dieu ngarah tetep aman tur budak oge salamet. Amanat Ki Koncleng tangtos ku abdi dipertoskeun sok sanaos. Salerosna abdi ge hayang balitungan sareng Barjaya teh. Namun geus awios lah ari parantos aya Ki Koncleng mah percanten. Atuh salajengna abdi oge ngiring ngadedel ku pangdoa. Mugi be Injani sing tiasa ditulungan atuh ieu tina oge sing bisa laksana naon rupi pamaksadanana. Ulah dugikeun ka ngaranapan saperti diri abdi ayeuna nu sakieu buktosna. Estu mung janten ngarepotkeun ka Abah anu aya di dieu. Abah Tasman gigideug bari terus nyarita. Urangnya tagi itu jadi umat kade sakali deui Abah mihape ulah aya deui pikiran yang cicing di dieu teh ngareuwekeun ka Abah. Ulah Abangan geus dijaritakeun ku Abah oge kangaranan tulung-tinulungan jeung sasama teh lain ngan saukur bebayan tapi kudu bari jeung prakna. Ya ngeunaan kahidap duaan anu rek miang ku Abah didoakeun masing aya dina kasalamatan bari bisa kahontak karep jeung pamayudan gitu.
Lantaran hayang ngaburu waktu, katambah geus dijurung laku ku Abah Tasman salaku pribumi, harita si Konceleng jeung Supina terus arindit dijajabkeun ku paneutupna Abah Tasman jeung Rahmi. Teutepan anu ngandung pangharepan sangkan dua jalma anu lunta aya dina kasalametan. Warga Dahlia, waktu anu lumaku masih terus marengan rengkak paripolah insan anu magelaran di alam pawenangan. Peuting anu kasilih ku beurang-beurang kaganti ku peuting-peuting oge kaganti deui ku beurang jadi ciciren ayana pasti papasten. Caturkeun harita di tempatna Akirangga Wulung anu keur meuseuh Mang Odek lantaran keukeuh hayang bisa elmu sinangling jiwa. Lan dina poe eta Mang Odek keur diajakan ngobrol ku Akirangga Wulung bangun aya badamikeun anu penting. Mang Odek ngajan keur sumanget ngayakinkeun elmu sinangling jiwa tapi teu bisa baha kangaranan diajakan badami ku Akirangga Wulung dina waktu harita. Makanya Arangga Wulung netep antep ka Mang Odek bari terus nyarita. Oh, ini kalau sekarang ya gitu. Ya tadi puding Mang Odek buat menangi irapat. Ayo mana eta irapatnya tu balik yang kayaan di kontreng katut yang wisarawa. Jadi serang hati aki kerkauntupan ku perasaan sarempang ya teh. Jawab cok dina irapat maki kontreng yang wisarawa sasat kudu menang musibat. Itu dah aduh madak ayo Mang Odek ku aki terus diajakan badami gitu. Mang Odek kerung bari neuteuk ka Akirangga Wulung. Pengaranan ngadenge ngeunaan si Konceleng jeung Wisrawa menang musibat puguh bae kaget anu lain di kieu. Nah, harita Mang Odek terus nyarita bari narik napas panjang. Aduh, bet ku aya bae atuh nya ki. Jadi kumaha atuh meronan gontot lamun kieu mayo noloman ilmu sinangling jiwa teh. Oh, tapi gambilah soal latihan ilmu mah kita. Kangaranan Ki Konceleng sareng Den Wisrawa menang musibat, mah jelas kudu jadi bahan perhatian yang pamikirannya teh. Mangkaning duanana pan sakitu gede jasana teh Ki. Ah, terido, ya mah terido lahir batin kangaranan teu bisa nulungan atawa ngabantu mah Ki. Ah. Mang Odek ngegerakeun sikep jeung pamadeganana. Kangaranan si Konceleng jeung Wisrawa menang musibat tangtu bae keur Mang Odek mah moal bisa cicing gitu bae. Sebab karasa pisan kumaha perhatian jeung jasana si Konceleng katut Wisrawa. Akirangga Wulung terus kada delisan. Ya jelas nama Mang Odek. Ini ilmu sinangling jiwa najar bisa pinuh seperti hal yang Wisrawa. Tapi bisa digunakan.
Yang sarua jeung ilmu sabar panajogi konseling teu bisa dilewat sih. Kumaha Mang Odek? Kudu ngerasa leutik hate. Nyoba sanajan tacan sapinuhna. Tapi asa ilmu teh geus bisa digunakeun ku Mang Odek. Dan terus lagi ada kekayaan konseling jeung Wisrawa. Jelas yang bisa diancamkan. Kumaha akhirat merajih minta bantuan ku Mang Odek. Yo pentingnya orang ayeuna bawa-bawian teh gitu. Beudang katerangan seperti kitu ti akhir Rangga Wulung Mang Odek kawilang bungah oge hatena. Sabab sanajan teu sapinuna ngawasa ilmu sinangling jiwa seperti halna Wisrawa, tapi Mang Odek tetap bisa ngagunakan ilmu sinangling jiwa sanajan teu lila oge. Mang Odek tetep antep ka akhir Rangga Wulung bari terus nyarita deui. Takon heula cak soal ilmu maki anu penting yang terus jadi pikiran mah ieu teh ngeunaan masalah nya Ki Konceleng jeung Den Wisrawa ya. Kuring ya mah moal rek ngendong heula di dieu Ki nya jelas. Suku kudu dilengkahkeun panon dibolototkeun uteuk sina nyaringan you know. Di mana teh ayeuna Ki Konceleng sareng Den Wisrawa teh Ki? Coba. Wah. Menaon di mana ayeuna Ki Konceleng jeung Wisrawa terus akhir teh bisa pastikan. Oleh sebab terus terang batin akhir oge jadi teu bisa jejem. Kaburu kahancikan ku rasa sarempah. Dan anu jelas Mang Odek kudu inget makan Ki Konceleng jeung Wisrawa. Kangaranan geus dibejaan kitu ku akhir Rangga Wulung keur Mang Odek geus teu loba deui pikiran naon langsung nangtukeun sikapna pikeun miang neangan laratan ngeunaan si Konceleng jeung Wisrawa. Harita kene Mang Odek terus pamitan pikeun lumampah neangan laratan. Ari tas jelas kieu maka cendakanana Ki nya abdi teh geus moal loba deui pikiran naon-naon lah. Kajaba ayeuna mah kudu neangan laratan ngeunaan Ki Konceleng jeung Den Wisrawa pinten. Tapi mudah-mudahan mah ulah aya naon-naon we Ki nya bet piraku pinangih musibat anu berat mah Yo, anu lebah dina mah oge teu bisa baldikeun. Ini jelas ilapat anu katarima teh memang jelas demi bakal Ki Konceleng jeung Wisrawa. Anu luntana teh apa jeung aki oge lantaran nuturkeun jeung hambali anu kapangaruhan ku ilmu pamentang sukma. Ngajadikeun linglung jiwa jeung pikiranna jeung hambali teh. Dina runtuyan eta kajadian musibat teh. Tumiba Ki Konceleng jeung Wisrawa gitu teh. Ya ayeuna mah abdi geus moal lila deui moal lami aya di dieu palinten Ki nya saja pamitan be ieu mah ka Aki kalayan pidoa nanti Aki supaya abdi bisa buru-buru patepung sareng Ki Konceleng oge Den Wisrawa bari dina kaayaan selamat gitu. Geus kitu Mang Odek terus indit dijajabkeun ku padetepna Ki Rangga Wulung. Anu miang rek maluruh laratan ngeunaan si Konceleng jeung Wisrawa. Catur di jalana gancangna carita
Waktu Mang Odek ngambah ka salah sahiji lembur, harita Mang Odek terus ngadonna leureuh di hiji warung. Sajroning sian beuteng bari leureuh, si Ima Warung tetetela beuki ngobrol. Harita si Ima Warung jadi ngajakan ngobrol ka Mang Odek. Nu kabeneran deh, nu aya di warung teh ngan Mang Odek wungkul sorangan. Alah, nikmat ya aduh. Gahar mah lah. Aduh nikmat ya dar teh. Daang bakakak pedajeng jengkol ngora. Aduh bari sambalna cukup. Dah ditimpah nginum make cain teh haneut. Dah nikmat ya daang mah. Oh ditambah deui geus 4 rebo ya teu manggil daang siga kieu. Jadi kumaya kaayaan dia lembur mah aya beja anu penting. Kira-kira ada mah ya. Aya beja naon atunya? Tapi aya ketang beja anu haneut keneh mah nya eta beja anu rek pangantenan ieu teh Mang Odek. Anu rek pangantenan teh sasaatna jalma anu kasohor ngaranna. Biasana anu teu wawuh atuh ka Paguron Jayalaga pupuhu Paguron gabungan sekaligus pupuhu Paguron Jayalaga anu cenah mah rek pangantenan bari jeung rek dipestakeun sagala rupa 7 poe 7 peuting cenah mah. Maklum menang parawan geulis keur parawan teh acan kungsi ngalaman boga salaki teh eta manoja teh. Kitu baru kanana teh. Waduh jadi kayak ya teh. Barjaya rek pangantenan. Malah rek dipestakeun 7 poe 7 peuting sagala rupa deui. Nah rek reneng anjeun saja nama eta Barjaya teh. Nya da ari kanu ngaran Barjaya mah kuring oge geus apal mah. Cek beja anu katampah mah cenah ieu teh. Eta ti pamajikanna teh ngaranna teh Enjani. Kabilang wanoja geulis rupa anu keur jalma-jalma anu sajana kabilang manglebarkeun nya da geus apal kapan kabeh oge cenah eta anu ngaran Barjaya teh tukang nyeri awewe. Ya teh hayang carita anu leuwih jelas ieu teh ya maya nah bener nya eta Barjaya mah bakaran nganjeng Injani mah ieu teh kedek kade yo. Beja teh hayo kalaka hoak ungkul bohong ungkul nya ukur carita anu bari eueuh kanyataan nya jeung Injani renengan eta mah aslina ieu teh mah anu bener ari mah ieu eta becek beja weh tante ningali langsung ka ditu ngan cek emak mah moal aya beja kitu lamun memang eueuh bukti nah atawa kanyataanana malah cek beja deui ieu teh di tempatna Barjaya nya di Paguron Jayalaga teh ayeuna mah aya nini sakti anu luhur ilmu nah ngahajah eta nini sakti diambihan ku Barjaya cenah. Waduh cilaka ieu mah doh aya anu terebes ieu mah euy aduh lamun memang eta beja dumasar kana kanyataan aduh jelas Injani geus teu wajar ya kaya ada lamun kieu mah ya sesat dioprek segala mah jiwa jeung pikiranna supaya daek atawa suka kabar Jaya si kehendak. Aduh cilaka ieu mah harna geuning bet siga anu geus wanoh kanu ngaran Injani make jeung nyaritakeun atau nyarita kitu sagala rupa. Cik. Kumaha eta aya hubungan naon ya jeung anu ngaran Injani teh? Wawuh atawa kumaha ieu teh? Lah ari kudu diomongkeun mama dah. Oh nyi Mas Injani teh sasakna dunungan kuring eta teh mah. Malah diasuh ti lalembut. Diengkle-engkle ti keur lemet. Dumadak kawilang apal malahnya. Oh kana kaayaan nu sabenerna.
Hukum memang Ari Barjaya mah banget ngerasa hayang ti baheula ka Injani teh. Ngan sabalikna keur Injani mah banget ngerasa teu suka ka cina kanu ngaran Barjaya. Kitu tah. Sabab geus nyaho kana modalna. Yen Barjaya kawilang jalma anu geus bisa naon geus biasa gitu ngaruksakan kahormatan jeung kahirupan kaum wanita. Anu macak kaget ya ngatengina Injani rek pangantenan jeung Barjaya teh. Yang saha teh eta nini sakti teh mah sugan apal nya ari ceuk beja mah cenah ieu teh ngaranna teh katelahna teh nini Kalasuri eta teh cenah nya lamun kitu jujutana mah oge jadi aya pamikiran ieu moal boha eta ngaran Injani teh di Prabunan di Kepul meureunnan nya dia oprek ku cara lemes supaya daekeun dijieun pamajikan ku Barjaya. Lamun nya kitu teh karunya teuing eta nu ngaran Injani teh. Oh nya jelas karunya atuh mah. Anu matak terus terang ieu hate jadi kumajot yeuh. Pang-pang nama hayang ngabuktikeun langsung ku sorangan nya beja teh. Memang bener atawangan saukur hoak kungkul ya teh. Nya ari ceuk beja mah nya nilih kana caritaan pangeus ieu lembur mah. Puguh meh kabehanana oge nyaritakeun atuh ngomongkeun. Jadi sok asa piraku ya lamun eta beja teh bohong kitu ari cek pemikiran mah kan memang aya alusna kita lamun teh mah langsung ditalung ti ku sorangan sababnya kitu teh ari beja mah geuningan sok bae naon loba gede pangreka nah nya maksud mah teh bisi bejana ukur hohoak kitu tina sajengka jadi sadeupa tina sadeupa jadi tangtung mending dibuktikeun cek mah anu matak eta anu hayang dibuktikan ku sorangan teh mah lah. Ari geus bukti make ku sorangan. Kuring teu matak panasaran. Suka beureunan kana hatena sanajan bari bingung pilakueun kudu kumaha teh ieu. Nyalametkeunana lamun teh mah bener ieu Mas Injani dudungan kuring rek dikawin ku Barjaya. Nya ari ceuk mah teu bisa diantepkeun ari karunya makana saya nulungan saperti kitu gitu ngan eta beh kawilang barabe jeung bangga beneran cara nulunganana cikan rek kumaha engke cara nulunganana lamun teh mah bener eta Nyi Mas Injani teh dikawin ku Barjaya nya dah kudu geus dipikirkeun ti ayeuna beuneunan nya dukat euy ngatuh mah adah bacaan kapikiran ku kuring oge mah anu penting malah ayang diyakinkeun heula we bener jeung henteu nah jadi ya mah kudu nyilidik ka Paguron Jayalaga lah kitu bener saheulana anu geus kapikiran waktu ayeuna mah lah bukan mah nya mending kitu we buktikeun heula ayeuna mah memang dan teu wajar atuh parobahan anu saperti kitu teh tangtuna oge teu sabong brong nya teu sambarangan pasti aya itu ieu nah cek mak mah nya ayeuna mah geus moal miceun deui waktu atuh lah we keneh oge kudu bisa diselidik tur aya kapastian ya ngeunaan bener jeung henteu ngeunaan beja teh mata rek sakalian we pamitan teh Sanggeusna mayar urut dahar hari Tamang Odek terus pamitan supaya anu apaleun hari Tamang Odek minta baju bubututan ti si eme warung urut baju salaki malah Mang Odek jadi teu beda we ti tukang baramain sabab make baju butut jeung saroe terus make totopong segala rupa kituna teh memang ngahaja lantaran bari sakalian nyamar supaya anu apaleun. Wargi geningan parantos teh kapan dewa teh
Urang ecakeun deui heula seriasi konseling dinten ieu kumaha lalampahan Mang Odek anu bade nyelidiki ka tempat-tempat jaya kalian bade nyalametkeun Barjaya oge si konseling anu bade nyalametkeun Barjaya nyalametkeun Injani sami si konseling oge anu ka tempat Barjaya disarengan ku Sutina anu bade nyalametkeun Injani orang luar sakedik enjingnya orang ansa sakedik atau dinten ieu sim kuring sejauh nur pamit ka sadayana atau nuhun anu terasa ratiang ngadagu ka dongeng Sunati Dahlia siapunten ya dinten ieu teu tiasa ka absen anu parantos Mararanco anu satia teras Mararanco teu tiasa ka absen dinten ieu sahapunten anu kasuhun kada masalah baktos ka sadayana hatur nuhun satia teras ngadagu ka dongeng Sunati Dahlia melakukan radio sawang-sawangan atau melakukan streaming di TikTok atau di Facebook atur nuhun bisa punten tina samudaya kakirangan sareng kelapatan wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak lengannya Dahlia Prunggah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng kantun permios